A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa uliya'i wa syuhada'i was sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan larusyabr qari ajilani wa khususan larusyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan laruhimus sanibul kitab salamat taufik usulim wa purim wa silati wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal takdiruhu huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Wa min ma'asil batni jeung eta tetep tina sawarehna tina pirang-pirang maksiat beuteung aklu riba ari ngadahar harta riba wal muksi jeung ngadahar pajak wal gosobi jeung ngadahar menang hasil ngagosob wasariqati jeung ngadahar menang maok wa kulli ma'khudin jeung ngadahar sakur-sakur anu dicokot bi muamalatin kalawan muamalah haram anu geus ngaharamkeun ha kana eta muamalah non asyar'u hukum syara. Wasurbul khomri jeung nginum arak wahadus saribi jeung ari ngahadna anu nginum arak teh arbaun na eta 40 naonana jaldatan jilidanana lil huri buat jalma anu merdeka. Jadi jelema anu nginum arak mah hadna teh hukumanna teh 40 jilidan pikeun jalma anu merdeka 40 gebugan berarti. Wa nisfuha jeung satengahna tina ieu 40 tegasna 20 jilidan lirokiki pikeun abid. Wal imami jeung eta tetep ka imam azziyadatu ari nambahan takziron kalawan ngawarah. Nah ieu tina sawarehna pirang-pirang maksiat beuteung teh eta ngadahar pirang-pirang harta riba, ngadahar pajak, ngadahar hasil menang ngagasab, ngagosob, ngadahar hasil menang mauk, terus ngadahar sakur-sakur perkara anu hasil tina muamalah anu diharamkeun ku syara. Contoh muamalah anu diharamkeun ku syara teh nyaeta saperti urang bermain judi. Tah eta teh kan muamalah. Urang teh meunang tina hasil judi eta teh tuluy didahar tah. Eta ngadahar hasil tina muamalah judi teh haram. Tuluy haram deui nginum arak tah eta maksiat beuteung teh nginum arak. Di dieu dijelaskeun hadna atau hukumanna jalma anu nginum arak nyaeta 40 teungeulan 40 jilidan pikeun jalma anu merdeka tegasna lain abid. Ayeuna mah geus teu aya abid. Lamun abid mah setengahna wa nisfuha lirokiki. Jeung ari imam eta tetep ka imam nambahan kana arah-arah ngawarah tambahan 5 gitu ku imam atau 3 kumaha imam we kumaha anu najirna kumaha anu ngahukumna. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna maksiat beuteung teh aklu kulli muskirin ari ngadaharna sakur-sakur anu mantak weureu. Ngadahar sakur-sakur anu mantak ngaweureukkeun, anu mantak ngamabokeun eta maksiat beuteung. Wa kulli najsin jeung ngadahar sakur-sakur anu najis. Barang anu geus kacampuran najis didahar ku urang eta asup kana maksiat beuteung. Ngadahar daging anjing, ngadahar daging babi teh eta teh maksiat beuteung. Perkara anu najis berarti eta asupna. Perkara anu halal oge lamun kadahareun anu halal oge lamun geus kacampuran najis eta asup kana maksiat beuteung. Wa mustaqdarin jeung tina sawarehna maksiat beuteung teh ngadahar sakur-sakur anu dibilang kotor. Wa aklu malil yatimi jeung ngadahar harta anak yatim.
awil auqopi atawa ngadahar pirang-pirang wakaf. Wakaf dijual di dahar hasilna. Ala khilafi ma kana nyulayaan kana perkara. Ala khilafi ma kana nyulayaan barang syarata anu geus ngajanjikeun saha kana eta emas saha awaqifu jalma anu ngawakaf. Wa makhudu jeung kadaharan anu dicokot biwajhil hayai karena arah-arah hera karena perjalanan era. Taeta maksiat-maksiat beuteung. Sawarehna maksiat-maksiat beuteung teh kawas kitu. Pasun wa min ma'asil aini anadru sagitulah wallahu a'lam bishawab.